ngajawab kalah ngareret ka bapa. Baraja, kami ngarti kana kahayang maneh. Pasti maneh teh ngarasa bingung. Sabab maneh ngaji kajayaan, ngaji kabatinan anu kuat, sarta bisa ngahalangan malaikat nu tugasna nyabut nyawa. Mun maneh hayang tereh paeh kudu bisa miceun ajian kajayaan teh. Mun geus leungit pasti bakal tepi kana titis tulis. Ningang kana mangsana ajal sabab manusia tara aya nu bisa hirup salahana. Kudunya mah kena kupati. Kitu cek juru simpen. Nguling ngaji memang gunung itu. Kami nguling tak bisa minggung eda ajian gunung-gunung. Anggani gunung-gunung kaya di jiona. Mane jo boho jeung ngaburu di benda sana injuna. Simpen ngahulang manehna ge teh teu nyaho. Ing kumaha carana iwati guruna nu bisa miceunan ilmu kibaraja. Rek ka anakna pokna. Mun manusia teu bisa paeh lain matak senang tapi bakal lila ngalaman saksa. Cing kurungan kudu kumaha carana. Dimaksud ku bapa teh kumaha carana miceun ajian kajayaan nu diagem ku kibaraja. Anggaran ngahuleng tarangna kerung manehna mikir. Ari sabab sacara pasti manehna ge teu nyaho ngan kungsi ngadenge ti aki surah yen cara pikeun miceunan ilmu teh nu teu pararugu cenah aya carana. Para mitra kaumnya,
Ayan anggara ngahulang Ki Baraja tunya. Ulang, kumaha jarana? Yuk mang tuluman hayang bae ngawas nu sejen. Mang jeung geus bosen gigieuan, kami da kusiburannya. Nunung maneh nama waduk deuderak nu bakaran, tapi bisa bae. Nabi mang hayang bae. Hayang hade pokona kamajik mapanjang ujang. Kumaha geuning pohon deui mang ge. Ceuk Ki Baraja dari anak. Ulah bae. Jadi pokona mah kurang kudu bae teh. Pokona mah lah jadi bae urang teh kudu mawa iman jeung Islam. Paman, punya yang hayang gitu. Iya tuh paman. Cobi papatah ti guru abdi ngan abdi teh teu tiasa ngajamin nah bakal hasil atawa henteu. Amin Allah nu Maha Umum nu baris nantukeun. Mun paman leres-leres palai sampurna deui, rak jalankeun parentah Allah. Nu utama salat 5 waktu tambah ku amal-amalan sejen anu soleh. Hate sing muleud sing percaya kana Maha Kawasa. Nyatana Allah nu Maha Esa, nu Maha Welas tur Maha Asa. Bunga dinten pek diwujudkeun kajian kajayaan teh. Tapi papatkeun kudu bari kudu bisa miceun. Ulah bosen ulah asa-asa rek jalankeun unggal miceun. Itu nu katangkep ku abdi guru abdi. Jadi ilmu teh kudu diamat bari dina kayan mangkeur miceun. Maksudna angara teh cenah para mitra. Sangkan Ki Baraja mapatkeun ilmu panuju jampe pamake tina urusan aji adijayaan teh dina waktu keur micen. Ya geuning aya gambar. Aya momolongan, aya jalan sorang. Nuhun ku mangrek di jalan. Doa hasil jeung henteu mumantung kana kawasan. Nu mangrek ngagugu kana bawadah deui. Aina mangrek mere putusan, mangrek putus doa beteng. Bae hiup hayang dirinya waring-waring gudang harta. Isi pada mulu kujal jalma nu sarata. Sabab mun kanyahoan kujal mual burung pada muka. Pada neangan kadang-kadang bakal ngadadangkeun bahaya. Bakal kipaihan pada bukhar dawaya. Ari mangkona mah teu butuh kuduit. Nemutuh ku emas itu butuh jodoh ku ilmu di makarin jaga di akhirat. Dan itu udang Raja Nutus ke Anggara. Abdi katuju ari kitu. Beral abdi berani. Tungguan ku hapeteun jaga kudang harta ulah aya jalma nu kumawan nyokot. Tumbay antep tina kakubur ku jaga. Sabab itu teh harta teu minasaba. Minang malikna ditebus. Taliti Anggara sajun pisan. Mang regnya tidak balik bin anu bijaksana. Gula sejam dia duha bat. Wan datang na ada Ceuk Ki Baraja. Sok ngajak sasalaman ka Anggara kep nyekal pagu. Tuluy ka juru simpen jeung Kamang Dampa. Sanggeus diduakeun leos Ki Baraja leumpang ninggalkeun tiluan. Ini tina leumpang biasa sanggeus rada anggang pelesat lumpat tarikna keles ngiles dileg-leg ku poekna peuting. Siuk aya angin ngaguru handarua nuturkeun Ki Baraja. Sajongjongan mah Anggara jeung bapana Katut Mang Dampa. Carolohok pengong nempokeun Ki Baraja nu init ninggalkeun manehanana. Boga niat nu mandiri. Boga tekad anu beda jeung balarea. Aneh Ki Baraja mah kahayangna teh beda jeung batur. Ceuk Anggara bari tetep mencerong ka ulu tumpat. Si ulah kaget udang Ki Baraja memang kuat awakna. Ku bapa ge bisa babaraha kali disiksa supaya binasa. Tapi aneh hirup wae. Fungsi di baku salila 7 tahun tetep jag-jag waringkas.
Regro-regro itu akibatina ilmu nu kacida hebat. Memang aya bandingna dengan ieu mah ilmu kajayaan ti Ki Baraja teh unggul ceuk juru simpen nerangkeun kaayaan Ki Baraja. Tapi na make hayang paenya ceuk Mang Dampa. Panjang umur jeung teu umum jeung batur mah mangrupa hiji siksaan batin anu kuat. Manusia moal bisa leupas tina kodrat. Awal akhir kudu mulang kanu nyiptakeunana poe ieu danget ieu hidayah ti Allah mukakeun lawang hatena Ki Baraja. Ki Baraja boga rasa jeung perasaan cara manusia sejeung wajar. Pantes pisan mun boga kaayaan-kaayang kitu. Keun ayeuna mah urang doakeun muga-muga kaayangna sing dikabulkeun. Anggara jeung Mang Dampa bareng nyebut kabul. Jempe nu kadenge iwati pating korosakna soradang daunan nu katebak ku angin peuting. Cari cangkas jeung bebencereang kita tadi kene. Sakapun ayang kokoreakan patemalan jeung ungkut-ungkut. Harita pikiran Mang Dampa kumalayang kanu anggan. Ras inget kana lalampahan diri nu geus kaliwat nu sarua kungsi jadi baragayu. Boro-boro inget kana masalah akhirat teu mikirkeun poe isuk-isuk acan. Rarasaan hirup teh bakal lila di dunia. Teu nyaho unggal poe robah hirup katumpul ku pati paeh teu jauh jeung mangsa. Buktina kiburan ieu nu ceuk catur batur baraja. Gagah sakti mandraguna, gagah manggulang-mangguling teu teurak ku pakarang meduk rabatani. Buktina geus dileahkeun ku Allah mah teu pira rubuhna ku kujang rompang nu karahaan. Oge man, urang nuluykeun lalampahan ceuk Anggara. Kejang kelanan lah, mau ya bicaritaun ieu teh. Mang Dampa ngahalangan kana haikah. Can hayangan bicara si naon mah. Lemur bantar loh, lemur. Tempat dilahirkeun jeung digedekeun kuring. Kuring hayang nemongkeun ka urang lemur, hayang nemongkeun ka Badaim jeung bapa kuring aya keneh kieuna. Yeuh, jadi kuring mah rek naon teh hitung-hitung pakaulan gitu. Cek Anggara ngadak-ngadak poho kanu lain-lain. Tapi kita geus inget ka indungna geus inget ka lembur jeung kana lalakon kungsi ka alaman di lembur bantar. Nya ka hartos atuh. Tangtos kana kituna teh. Ingina tiasa upami emang bade usul. Mang Dampa bangun asa-asa. Usul mah tangtu meunang dikabul jeung teu nama gumantung kana usulna. Sakti tawan teu. Ieu ujang mang teu bade ngiring ka ujang we atuh. Moal matuh di Ciboros malah pun bojo bade dibantu. Nyesakan tenan. Ngares teu kagok bumi lah ka ujang gitu. Dina ulun kumawulana. Tapi apaan bibina teh di bumi jang Suama ngatosan urang. Mau bumi urang nyimpang heula ka Ciboros. Urang lajengkeun ka Bantarloa. Bari sakanana nyimpang ka Cisurup sabab pasti nyisairah ngantosan di Cisurup kitu sulmang teh ya. Anggara keruh. Manehna karek inget para mitra yen lalakon teh panjang. Loba pakuat pakaitna jeung nudian atuh niatna robah deui. Nu tadina rek langsung ka Bantarloa kapaksa kudu nyimpang heula ka Ciboros. Dari Ciboros numpang dekeutna terus ka Cisurup kakara ka Bantarloa. Usul Mang Dampa hade pisan, yuk urang ka ditu. Jadi tujuan urang ka Ciboros heula teras ka Cisurup. Urang ngalongok ka Api Sura geus sering saeta urang ka Bantarloa. Ceuk Anggara. Nah kitu atuh saena majang ah. Mangga tuh Mang Dampa bungaheun pisan usulna ditarima. Dibere kasempatan pikeun ngalongok pamajikanana nu geus jadi pagawe Suhama. Atuh kitu mah teu laloba catur deui beral laleumpang kalayan tenang ngajugjug ka lembur Ciboros. Hate Anggara kacida bungahna lantaran pilu ati indungna jadi kanyataan. Bapana kapanggih dina kaayaan salamet bener-bener jumeneng kene sarta gagah leuwih ti manehna. Peuting eta kacida hegarna karasa ku Anggara. Sabab mangrupa peuting cikal nu pinuh ku kabagjaan. Babarengan jeung nu jadi bapa teu panasaran turun gunung ungah gunung sabab aya hasilna sarta bisa namahan luang jeung pangalaman. Jiwa Anggara geus kolot kasih puku ilmu ganding pangarti dibarengan ku pangalaman jeung luang anu lain.
Mitra kaumda, kurang catur kendai di Ciboros nyata Nyi Sairah jeung lancek-lancek. Lancek pulung nu saruami kanyaahna nyatana Bani jeung Satar. Disaprak datang ka imah sararea tara ka mana-mana ukuran ngaririung ngarariung di imah. Paling jauh ka sawah atawa ka kebon ngadon ulin luntang lantung bari niiskeun pikir nentremkeun hate. Hari Nyi Sairah can bisa ka mana-mana sabab suku can canggih. Can bisa leumpang mun hayang bijil ti kamar sok pada ngabeyeng ku sararea. Can aya nu sanggup ngubaran kolot-kolot nu aya di Ciboros uturna rempok tibang ngadaruakeun sangkan terecan. Dina hiji poe sararea kaparengan ngariung ditepas. Nyi Sairah diuk dina kursi suku nu nyeri ditumpangkeun kana kursi hiji deui. Di ilaman kulamak ngarahipu Bani jeung Satar diuk dina palupuh ari Nyi Aryati tara jauh jeung Nyi Sairah. Geus teu asa jeung jija kawas kalanceuk wiwit-win bae. Suhama rada misah diukna panon mencerong kaburuan. Siga jara rauh paninengan sakapeung sok ras inget ka kolotna. Ras inget ka lanceuk-lanceukna nu aya di kota. Tungtungna ras inget kana lalakon nu anyar ka alam. Mata keung jeung hariwang oge mata kreuwas deui. Rahuh narik napas panjang tuluy ngareret kanu gering. Sebelak hatena sumeblak keras kabuldani. Nu geus tega maling adina. Cacak mun teu dibelaan ku Nyi Sairah mah buah kumaha. Kang Bani, Kang Satar, ali mah asa hariwang ieu teh asa kesel nungguan Kang Anggara. Palang siang kamalinaan atawa aya itu ieu nu tumiba. Sabab teu beja teu carita ieu teh. Suhama ngamimitian nyarita meupeuskeun kaayaan nu sapujeun. Jang ulah salembang Raden Anggara mah da. Moal naon-naon. Kami sote budak-budak musuh we meureun da puguh garaga golongan Kiburan ieu teh. Ceuk Bani manehna wani nyarita kitu. Bubuhan geus kungsi ngadenge kumaha gagahna Kiburan ieu saparakanca. Tapi Kang hati abi mah honcewang ka hiji melang kanu keur kayonan musuh. Kadua melang kanu teu damang teu tiasa buru-buru dilanongan. Sedang bisa ngalanongan iwati Kang Anggara. Akang kitu pikiran teh jang tapi da kumaha atuh. Da perlu disusul ku Akang. Bani malik nanya. Manehna geus sayagi tanaga kari nunggu-nunggu parentah. Suhama ditanya kitu ukur ngahuleng. Mah sabab Bani jeung Satar. Mun Bani jeung Satar init di imah asa keung. Asa teu boga bebenteng da geus karasa ti saprak aya Bani jeung Satar katut Nyi Sairah. Di imah asa regreg teu loba kahariwang asa boga tameng dada. Bingung abi teh Kang kudu kumaha nya. Suhama kalah malik nanya deui. Rek ka Nyi Sairah nu direret katara kerung. Terus narik napas jero dada oya gunung sakemaran milu enang. Mangkaning keur ditetep ku Suhama seblak lenyap hate Suhama teu puguh rasa. Teuing kumaha ti saprak tepung ge hatena mah sok tagibur mun neuteut Nyi Sairah. Ngan teu wani ngedalkeun loba kaerakeun. Kang Bani kitu di Kang Suhama. Urusan ieu asana malah teu kedah mata kariwang. Bios lah ulah disusul Kang Anggara mah. Da sanes susul-susuleun nanging punten we. Sanes ngahinakeun ka Akang oge sanes teu percanten kana kadijayaan Akang. Kitu teh abi mah melang sok sieun nu disusul eueun nyusul ngalelep. Lapur. Abi teh meureun moal aya pamuntangan, keung teu aya nu maturan. Takulantaran kitu tos ngarariung di dieu urang sami-sami ngantos Kang Anggara, ceuk Nyi Sairah mere putusan. Ari kitu mah Kang reugreg atuh nanging kumaha atuh eta? Sampean moal naon-naon lami teuing diantar? Emah Suhama nunjuk kana suku Nyi Sairah nu katara rada bareuh ayeuna mah. Asana mah moal naon-naon dan memang nyeri nama leuwih ti misti jeung kaluman deui Kang tapi coba moal burung ditarima ku abdi da ieu kabeh teu leupas tina pangarsa nu maha kawasa. Nyi Sairah nemongkeun kasolehan hate, cirining tumamprak ka nu maha kawasa, narima kana dodoja teu aral ku nginang kamusibatan.
Para mitra sadaya, jep sarerea ngarak kacak, abutna jep jempe sarerea ngarak kacak hatena. Ari rasku nasib ni saera, bet ngarasa keung kabeh oge. Ilu keung kanu gering padahal anu gering nama riuk-riuk da geus kuat batin geus kanal kasabaran jeung kaimanan teu eleh ku ata-ata. Sanggeus rada lila Suhama nyarita deui ngan ngahaja mengkolkeun obrolan dengan garis-garis kana urusan kasusah. Asa kaparengan urang teh loba waktu nu lowong kudu aya picaritaeun ieu teh. Hayang geugeur ka Kang Bani, hayang puguh hareupaneun sangkan tenang ka payuna. Ari Kang Bani jeung Kang Satar betah kira-kirana mun matuh di lembur ieu neuteub ka Bani jeung ka Satar Suhama. Ya Kang mah jang di mana-mana ge betah da di unggal jagat ratu. Kitu ngadang teh tunggal jagat ratu. Tapi apaan ujang teh terang, akang teh ngadunungan ngabulakan Nyi Saera. Katitipan ku aki guru upami si Nyai tetep tumetep di dieu mah, akang itang tu betah moal insya balilahan. Mun si Nyai angkat nya, kang tu akang nuturkeun. Teh moal ban. Suhama melang hatena bisi Nyi Saerah ini. Ret ka Nyi Saerah nu hari tengah urang siga nu bingi. Sarerea can aya nyaho jeung dina jero hate Nyi Saerah aya hiji hal nu jadi ganjelan, nu can bisa dikedalkeun ka sasaha. Mari kitu Nyai, cek Suhama ka Nyi Saerah, tapi nu ditanya can kaburu ngajawab. Kapihelaan ku Nyi Aryati. Mun teteh angkat abdi mah keung sorangan teteh. Cuang cieung teu aya batur. Hati abdi geus regreg ningal teteh aya di dieu teh. Asa aya gaganti inung, komo ningal Kang Bani sareng Kang Satar mah asa boga tameng dada. Asa aya gaganti bapa. Mun kenging nawar mah teteh sareng akang sadayana nya. Ulah aya nu angkat, kapan ti payun ge tos janji. Bade matuh di dieu sanes. Kirang naon di dieu teh atuh da. Ku abdi ge moal disaha-saha, malah mah bingah lahir batin mun teteh tetep tumetep di dieu sasarengan sareng abdi. Kitu ceuk Nyi Aryati. Geus teu asa-asa ngedalkeun omongan, sabab manehna sasat ka hutangan nyawa ku Nyi Saerah. Mana komoda jasana geus loba apan bapana ge ku Nyi Saerah katulunganna. Tah, kitu geuning piraku bade tega ngantunkeun Suhama cerong ka Nyi Saerah. Saha nu bade ngantunkeun? Cek Nyi Saerah. Upami ieu mah upami nanging nuhun alhamdulillah upami salira kersa matuh di dieu kersa sasarengan sareng akang jeung urang sabilulungan silih pihapekeun diri. Isin abdi makan. Isin ku saha kitu? Jadi di mah teu aya pika isina. Geus sae upami numpang salalawasna. Ukuran naon teh? Ngarerepot wungkul. Kada teuing raongna omongan deungeun mun abdi jeung lanceuk-lanceuk. Abdi lila-lila di dieu. Cek Nyi Saerah tetep nemongkeun kahariwangna. Tapi ari batin-batinna mah memang atoh aya nu daek ngarawatan teh. Sabab manehna geus teu boga panyalindungan da geus pahatularis. Ain mah kieu atuh akang rek belak-belakan. Keun baelah ngaraka saksian ku Kang Bani, Kang Satar jeung Piyati. Kumaha mun urang nahiji we da akang lengo salira lengo. Ulah kagok urang resmikeun ka bale nyingcung. Cek Suhama geus kaciri kadewasaanana. Teu ieu ngarasa kagok nyarita hal eta. Malah mahmun paduduaan mah era repot. Ari pada nyaksian mah bet gede wawanen beda pisan jeung nulian mung hanya kal waktosna sae. Kumaha atuh tumerapna tumibana ka Nyi Saerah para mitra caritaan di Suhama mangga urang antosan eta. Kumaha Nyi Saerah mah tetep ngantos-ngantos we acara. Mangga atuh para mitra wilujeng kantun we kasadayana carios nyambung nu judulna nyaeta Neangan Bapa Karya Kilik. Satu acan tamat para mitra masih ikhlas. Mangga wilujeng kantun kasadayana.